dina sapali hadis junjungan nuningakeun man akhlasa ibadata lillah arba'ina yauman ja'alallahu hikmata fi qalbihi yajurru ila lisanihi. Sajalmi anu ikhlas ibadah sanes kana paragi tapi ikhlas aya cenah ibadah paragi aya seseueurna ibadah urang mah kana paragi punah hutang paragi payu anak paragi naon nekeun pangkat paragi eta mah ibadah sanes eta tapi ibadah anu ikhlas. Man akhlasa ibadata lillah sajaminu ikhlas ibadah karena Allah sabah dinten cenah minimal 40 dinten. Jadi urang hoyong ngamanehkeun amal ibadah teh 40 dinten Pak. Ulah kan seueur-seueur sakedik we heula. Ngan istiqomahkeun salami 40 dinten. Di mana 40 dinten tingkatkeun deui. Nah, urang mapan kieu nya ngaoskeun teh ngaoskeun amalan teh hayang loba tapi sahari taeun. Mulai asar, mulai tapakna. Sok sanaos sakedik tapi leukeun maka aya tapak asar kana hate. Abdulul amal adwamuha wa in qalla pangsena amal teh dawamna sok sanaos sakedik. Upami saur sapu maci karacak ninggang batu laun-laun jadi legok. Cak-cak ninggang kuntu laun-laun mah dilebok. Tah ada cikaracak teh naon? Pra di mana di guha aya cai kaluar tina eta ti luhur celak sekali celak eta batu nu teu has dadak kok lamun dikumpulkeun cai sadremeun lamun cai sadrem dia banjurkeun kana batu da moal aya tapakna moal bekok tapi cikaracak sakedik aya tapakna. Urang ge ibadah ge sami kitu maca sholawat nariyah misalna 4444 sae sadinten moal aya tapakna kitu moal asarna tapi mun teh mah sae keneh urang sadinten tilu wangsulan 7 wangsulan 11 wangsulan maca sholawat asal ngaos di setiap dinten aya we di rutinkeun aya tapakna eta. Tapi mun teh mah ngaos sholawat saseueur-seueurna tapi ngan sahari taeun mulai tapakna ari saena mah istiqomah seueur istiqomah ongkoh seueur ongkoh saena mah kitu. Upami urang cantiasa ulah wakan nurutan ajengan gitu ulah wakan pan urang kan kudu pemanasan heula. Ieu mah nih hayang nurutan ajengan ngiluan nurutan ajengan eta ajengan eta mah can Pak Ustaz teh salat witirna 11 rakaat hayang nurutan. Tahajudna 12 rakaat hayang nurutan. Duhana 12 rakaat hayang nurutan. Maca Qur'anna 2 juz hayang nurutan. Diturutan we urang teh. Kumaha? Kapayah urang mah sadinten enjingna geus hoream. Ari pangarsa ajengan kumaha? Pangarsa ajengan mah tos biasa da tos nikmat aranjeunna mah tos aya ibadah ya Allah hikmah. Jami'ata upami tos 40 dinten biasa ditingkatkeun. Misalna urang teh arek salat duha teh 2 rakaat we heula. Terus we salami 40 dinten rek sholawaten 11 we heula. Terus we salami 40 dinten di mana tos 40 dinten tingkatkeun. Tina 11 jadi 33 misalnya tina 2 jadi 4 taman kitu aya peningkatan ulah disakalikeun bisi reuaseun nya jamin badminton geuning urang badminton pemanasan heula datang ka lapang langsung main atuh ngajeng Kang henteu pemanasan heula tenang we tenang model kitu ibadah oge pemanasan heula nah jami anu ikhlas karena Allah ibadah minimal 40 dinten maka ja'alallahu hikmah bi qalbihi yasduru ila lisanihi. Allah bakal ngenyentan dengan hikmah. Naon hikmah teh? Cariosana teh berbobot. Tina lisana, tina hatena